Put, sok put atuh ngobrol put. Jadi putnya nangis diputuskeun deui. Kali ini tuh tim kita ini kembali mengalami kegalauan untuk yang kesekian kalinya harus mengalami galau lagi. Jadi memang perasaan berarti kita bikin video itu sebenarnya kehidupan kita ya. Kayak si Uwa emang gitu ayana nyalinnya. Iya, emang gitu. Bener tuh Din. Jadi memang gak ada yang dibuat-buat atuh. Iya. Datang pengalaman orang. Mencerminkan. Jadi Uwa mah amun ngagombal jelek wa sumbang. Amun sasadu merdu. Sasadu nginjem duit merdu. Pertama jagona. Amun ngagombal awewe Uwa mah pales. Jadi kelebihan aya bener itu. Put kenaon put galau put. Ya, udah berapa hari ya Cik Emput teh galauna? ya sudah berapa hari juga saya tidak muncul di LM. Memang galau. Karena cinta itu mentaikan ya. Anjing. Ayo nak mentaikan teh. Aduh. jadi kalau kita banyak atau oge nya sebenarnya buat galau Didoakeun tiap poe. jadi memang ini lebih banyak waktunya ke kita kan. Kalau kemarin Put lagi di mana? Si Aa mau ke rumah anjing kese. Jadi atau Rudet teh pokoknya namanya. Rudet teh pokoknya. ya sebelum belum puasa mah galau teh teu dahar, teu sare 3 poe. Ayeuna mah puasa mah teu saur teu buka. Bau we baham. Ku galau. Hai mata guys, ulah cinta-cintaan. Anjing. Bi aningan. Enggak boleh. Pengen tahu si Aa mutusin Put teh alasannya naon sih? Emput loba nuntut atau kumaha? Ente sih nginjem duit tara. Bakal hayang tara. Aya bagianna nginjem duit. Bagianna. Anu kahiji kan geus 3 kali berturut-turut nya galau diputuskeun gitu. Ni polontongnya lah laki ayeuna mah gitu lah. Gelaga. Anu kahiji nya eta mah 3 bulan deketna abi nu disalingkuhan. Eta anyar deui guys, karek 3 minggu nu kamari 3 bulan enak 3 minggu asa turunna gitu. Aning. Beki aning. Ayeuna teh meunang deui. Nah, ayeuna aya gagal. Amit aning. Tong gitu atuh Kang. 3 bulan 3 minggu 3 poe. Moal geus ditahajudan ieu mah. Geus di istikharah. Nya kitu anu 3 minggu mah alasanna teh nya usaha cenah nya teresep ari ngomong aku butuh waktu jol mutuskeun we cenah gara-gara sibuk pekerjaan. Moal juga kayak sekarang kan lagi bulan puasa nih Put. Kan yang namanya anak muda tuh jalan sore, ya kan? Siapa tahu di jalan kepincut Nah, gitu. bisa wae. Bisa jadi suujon jadi nanti. Bukan suujon tuh pengalaman ngora Untuk tuh. buat Oh, jadi gitu jadi berpaling gitu. Nah, gitu. Matak masang CCTV geura eta. Lain jelemana can ngasaan utah beling. Hariwang ya. Kudu hariwang. Pernah mutuskeun abdi. Can ngasaan utah barangka. Termos. Tapi amun barang kamu bahaya aja. Termos. Paku payung. Atau gitu Panitik. bisa buka material atau gitu. Utah barangkal masa 3 kol. Utah keusik. Iya aja. Ya, Jadi, Saking kuyeuna. kasih pesan-pesan Put kumaha kasih teh. Ku kejadian ieu teh. Apakah mendoakan semoga si A teh dapat jodoh yang terbaik? Ari Emput nih kunaon nih dioper kredit wae nya. Oper kredit. Jadi ameh buat kalian para cewek atau cowok biar enggak susah move on. Tips susah move on teh kabogoh teh tong hiji ya. 3 minimal putus di dieu aya di ditu, putus di dieu aya di ditu. Eueuh 3 anak paeh. Ada lagi numpai gona. Bener Put. Oh, jadi ada solusi meh teh galau teh. Iya, jadi akang bilang, "Nah si Puput mah geus putus jeung ieu aya deui Nya Gancang gantina teh. kitu ari pager. Pager Pager gitu. Jadi ulah
jeung hiji deui ulah terlihat galau ku lalaki. Tapi bener euy. Tong ulah Sedia payung sabari sebelum hujan teh. sabari urang ge galau. Bae saeutik mah. Saeutik mah da wajarnya, wajar nyeri hate da boga hate abit teh gitu. Ada boga hati. Lalaki na teh boga hate. Anu lalaki nu kamari kumaha eta? Anu pas terakhir teh anu awal sacan waina. Anu kamari, anu martabak. Martabak. Anu Anjing, martabak. martabak leungit aing. Eueuh, leungit martabak kayak nama. Biasa Atau jatah pemasok nya malam minggu martabak. Jatah malam minggu lagi. Wayahna we. Martabak, chicken, terus jus. Jus. Geus emang Terus mah. sangkana dimangpaatkeun kurang-kurang padahal mah da tara ge tang, tara ngamangpaatkeun si tumpuk. Tuh, banyak. Abi we inisiatif mawa. Sekarang amun aya di hak. Oh wajar wah. Jeung anu kamari mah nya kitu asih. Eta putusna kumaha teh? Dia enggak kumanya jol-jol FB katasan di FB diganti, katasan di IG diganti, terus teh nama kita kan statusannya dilepas gitunya siga nu ngalepaskeun bajing ka urang. Semudah itu maneh kepada saya. Aing aja ngaran. Mau maneh ngalepaskeun siga ngalepaskeun dugong ka urang. Aneh lu. Aneh asli. Asli lalaki zaman now mah. Lieur. Jadi anu kumaha ti baraliknya Zaman yang kena laki zaman no, laki zaman all mah geus pareot atuh. Tapi aku masih laki zaman baheula seperti zaman sekarang teh aningna. Kalau zaman bareto mah laki-lakina aning oke. Aning oge. Tapi rapi aningna gitu, rapi. Jadi main cantik lah, main cantik. Jadi prinsipnya teh sapinter-pinterna sapinter-pinterna awewe jadi orang tetep pae nama dina liang naon cing. Dina sungut buaya. Tah eta maksudnya teh. Nanti awewe mah ulah berpikir pintar. Nah, tenang. Gitu. Si buaya mah punya berbagai cara. Jadi saacan si awewe jadi orang teh anjing jadi buaya ti heula gitu. Urang mah teu ngarti asli. Ayahnya anu pernah menyanyiakan saya, mengkhianati saya. Aku teh Mengkhianati hamba gitu. Hamba. Cenah, aku teh sayang sama kamu sok ceuli keureut ceuli urang. Cenah. Jero hate urang teh da buaya mah ceuliean nya. Cek urang teh rek ngeureut naon cek urang teh. Cek urang teh. Ai buaya mah ceuliean tah eta buaya. Gitu. Keureut ceuli urang. Padahal ceuliean buaya mah. Oke. Saan. Mata kayak nama kudu wanti-wanti. Kudu wanti-wanti aya nama milih lalaki, milih awewe, ada geus karawin, kita geus pareot geus. Saya mah sudah mendapatkan yang terbaik. Nah, sold out lah. Sold out. Urang can sold out. Meskipun sold out dan sel oke, cuci gudang lah urang mah kan bae. Lain berarti mah sold out. Urang mah geus tutup PO. Urang open atuh. Emang gerek BO ya. Liang naon tadi teh nyem. Si Amang ieu mah BO. Liang Copet liang toat. Taat. Liang paet. Sok naros deh atuh percintaan dia geus ahli kubur. Jadi geus bobot banget sedia nya Padahal kemarin teh bobot teh geus bager. Heeh. Tinu asalna bobogohan teh ternak. ternak ayeuna mah geus Kamari mah. setia. Heeh. Halus cek saya teh. Ieu nah bisa diputuskeun keneh oge bobot teh tara loba nuntut Nya. buat tinggal minta THR berarti.